beres ibadah ka Gusti Allah lamun jerona teu dibersihan salat sesuai jeung syariat yakni nu diatur ku fikih eta salat moal beres lamun jerona teu diberesan beresan jerona abeh salatna ulah hayang kalem ku jelema abeh salatna ulah ngarasa hebat sorangan geus bae atuh ku ari mah dilillahi ta'ala keun ka Gusti Allah zahir jeung batin bagus. Billahi minasyaitonir mantap cek Gusti Allah Al-Qur'an ing anjeun Muhammad inget anjeun Muhammad kana hiji sejarah inna taqnal jabala waqtuna kaulan nu agung ngangkatkeun ngaluhurkeun kana gunung rafa'nahu min asli dicabut ku Gusti Allah gunung fauqahum diangkat ka luhureun umat Bani Israil nu buang kawarah lantaran manehanana inkar kana kitab Taurat nuturkeun aturan-aturan syariat kitab Taurat dititahayu cakang yang Nabi Musa embungeun nya nama dibere warning ku Kangjeng Nabi Musa awas bakal kena siksa tetep bae terus bae kejadian gunung diangkat ku Gusti Allah dikaluhur-hulukeun nyana Masya Allah toh cakang yang Nabi Musa sing hades ya gunung diangkat ku Gusti Allah ka'annahu zullatun seakan-akan gunung teh diluhureun huluna kos mega bae diluhur nyahoeun ieu gunung diluhur teh ka'annahu zullatun wa zallu nyana boga keyakinan annahu waqi'um asana ieu mah ragak aing disiksa ku gunung babe Yahudi teh neuleuh ka luhur ku sieun-sieunna gunung diangkat ka luhur terus seakan-akan niungan nyana okos mega kumaha eta Yahudi sarujud kabeh brak sieun ngan sujudna make palipisan kenca bek maksudna naon nu ieu neuleuh ka luhur cak jana ragag moal tolol teh coba sakit tuh gunung geus di luhur tololnya teh goblok mantap ku ari Yahudi mah kitu mun sujudna kitu Yahudi di Israel tek kenca nya tek kenca nya ieu neuleuh ka luhur Yahudi kuari kitu bae kuari Masya Allah kari eta kabangkawarahan teh datang ka dinya tah kabangkawarahan teh datang ka dinya nya da boga keyakinan bahwa gunung teh bakal ragag kajana nimpahnyana nyaona ti mana biwa'dillah iyahu janji Allah ka marenahanana biukuhi ilam yaqbalu ahkamat Taurat bakal ditibakan gunung kajana lamun teu narima kana undang-undang kitab Taurat Masya Allah nyana ge nyahoeun jati Kangjeng Nabi Musa cak Kangjeng Nabi Musa lamun sia lamun maneh lamun aranjeun henteu kitu naon ngalaksanakeun aturan-aturan kitab Taurat bakalna ditimbah sia ku gunung diangkat nyana kaget bek sujud ngan palipisan kenca doang nu katu deuleu ragag moal banget mun ragagnya bae tapi tetep bae tah Kangjeng Nabi teh dibere ku Gusti Allah inget Muhammad Yahudi mah kos kitu nu baheula kunaon si eta nu bantaknya henteu narima kana kitab Taurat wa kanu abawa lisiqliha ku berat galaksanakeun kitab Taurat teh kudu salat kudu zakat kudu puasa tah kuari ge sarua ketika Kangjeng Nabi dibere Al-Qur'anul Karim haju didakwahkeun ku Kangjeng Nabi geus kajeun di zaman Kangjeng Nabi kuari di zaman urang ieu Quran didakwahkeun tat cak Quran salat sia nonton TV bae magrib nonton TV isya nonton TV ya Allah ya Rabbi jak kitu-kitu keneh awas ya cak Allah gunung ku aing sia diangkat sia ku aing minimal dibetuskeun ku aing sia gunung kada batuk boro-boro gunung aki-aki ge urang batuk kaganggu ku aki-aki
teu eureun-eureun eta kok gunung batuk galunggung batuk ribuan jelema nalangsa Gunung Merapi batuk ribuan jelema nalangsa Gunung Krakatau lain batuk deui tama tsunami jutaan manusia bahkan misah antara Pulau Jawa jeung Sumatera Gunung Krakatau batukna gunung mah kos kitu batuk aki-aki mah paling nyana mah kapacirit aki-aki dan kapacirit aduh diharap di luar kalau geus puguh di irung diceuli kapacirit deui buat deui kapacirit sok budak kieu teu lain kapacirit teh kiai aya kapacirit mah leutik eta mah gede sageda kieu ngising batu ngaranna lah tuh eta batuk tah ieu si ade kuari ditita salat api lain ditita ngazakat geus harente nu sararugi mah ngazakat ya henteu jalamun ngazakat mah kadengekeun walaupun hiji dua mah aya anu ngazakat tapi di pasar kemis bae anu nisab zakat harta loba kadenge kurang ngazakat ya henteu tinggal ditungguan bae ke sia katipah gunung sia ka jeung kukuman je parangsana kumaha meureunana tuh tita munggah haji rata-rata munggah haji mah hampir darekeun tinggal hiji dua doang numbung zakat mah berat jasa puasa ge aya lah darekeun tapi kapan hiji dua mah aya nu teu puasa asal dihareupeun jelema bae bakos nu leuleuseun biasa padahal mah ka imah ngarana goreng sangu eta aya teh di pasar kemis kula ge nyaho jelemana kang ngaran-ngaranna nyaho kula aya sabaraha cenah ge aya hiji dua belah ditu tilu diterep aya terus waru aya itu di pondok aya terus aya ya sekitar bangsa nu nyaho kula mah 10 lah nah nyaho wae gararaga jelema mah tapi eta teu puasa asal datang bae ka imah masyaallah dahar biasa ngarokok biasa di kamarnya na tersiksa nya ngarokok mah ngarokok ngan di kamar tuh ya Allah ya Rabbi tah eta titah nuturkeun Al-Qur'an berat jasa tarolah heula pelbah eta mah hampir-hampir ngalaksanakeun tapi ketika ieu titah ulah nyokot duit bang hampir kabeh titah ulah ngridit hampir kabeh ayo ndak kumaha coba titah ulah WhatsApp-an ayo coba ayo tiga ulah pacebukan nanti pacebuk ieu salah maca lah kumaha aing bae pokona heula ndak kumaha coba ieu lalakon masyaallah urang teh neuleuan dina Facebookan dina naon kitu ngaranna internet eta teh anu benerna mah hiji dua bau 100 nu teu benerna anu benerna mah diangsong-angsongkeun ka urang tah anu tah informasi tah giliran teu benerna sorangan we nya kieu digerokeun geus teu daekeun kieu ngaji keur naon waje tetet engke maling deui kieu eta lain nu edan sih naon eta mun kitu ngorakeun geus kolot nu edan eta orangan bae kieu nyana neuleuh besi jelema kieu eta HP mantak naon tah HP bantingkeun jang naon kos kitu maning maca sholawat ka Kangjeng Nabi endahan kos kituan naonan coba eta tah tapi teu dibukakeun hijab mah tetep bae bae awas cek Gusti Allah sia dek dagang nyokot duit bank keneh bae butuh kendaraan masih kena ngridit kena bae ban ku aing diribakeun sia awas sia ku aing gunung diangkat ku aing sia hayo sarua kunaon eta nya ngarasa berat kana undang-undang Al-Qur'anul Karim cak nya ngarasa berat padahal mah urang diciptakeun ku Allah ti eueuh ka aya ku ari geus aya bakal paeh eueuh deui ge bakal hudang deui rasakeun ku sia sakedeung urang hirup di alam dunia mantak naon lemah jasa ka Gusti Allah cara para rasul para nabi geus puguh para rasul para nabi para wali nu angkat nu mantak diangkat jadi wali ge eta teh lemah jasanya na ka Gusti Allah nu di aku mimiti kuarinya teh melalui asma jeung sifatna berarti takwa ka Gusti Allah
imtisalul awamir wa tinabun nawahi geus beres eta dilakonan kunyana sesuai jeung aturan syariat moal beres ieu ibadah ka Gusti Allah lamun jerona teu dibersihan salat sesuai jeung syariat yakni nu diatur ku fikih eta salat moal beres lamun jerona teu diberesan beresan jerona abeh salatna ulah hayang kalem ku jelema abeh salatna ulah ngarasa hebat sorangan geus bae atuh ku ari mah dilillahi taala keun ka Gusti Allah zahir jeung batin bagus. Urang ku hari puasa atuh rapi puasana sesuai jeung aturan syariat yana fikih nu diatur ku Kangjeng Nabi dikitabkeun ku para ulama urang bisa sesuai jeung aturanana ti mimiti fajar datang ka terbenam urang puasa bagus tapi lamun jerona teh dirapihan puasa urang hayang kalem ku mitoha ku tatangga jeung sajabana rapihan geura jerona abeh karena Allah zahiran wa batinan beuki naik urang ku ari mah salat tahajud sesuai jeung aturanana lantaran salat tahajud teh bakal nyaangan jaga urang di kuburan datang ka akhirat sebab saja lemah anu sok udang ti peuting saat batur lelap HS urang hudang ke di kuburanana bakal caang lamun urang lila salatna caangna gede lamun urang sakedeung caangna sakedeung tah lamun 2 rakaat ngentit lumayan tapi aya nu kerek bae bawa tuh cempor-cempor acan tah eta kan tahajud cet tetapi tahajud teh lamun ku urang geus dirapihan zahirna batinna teh dirapihan engke tahajudna yang kalem ku makhluk lamun aya jelema tahajud mun eueuh jelema tilok lamun aya babaturan urang di gigireunana tahajud teu make rakaat datang ka subuh tapi lamun eueuh jelema paling ge hudang kihes deui eta pan teu beres tahajud kos kitu tah aya kalem aya ku jelema asal aya jelema bae takbirna ge embat Allah. Amun eueuh jelema Allahu Akbar. Nya mah kos kitu tah perbedaan antara aya jelema jeung eueuh jelema. Ria beresan geura batinna abeh tahajudna rapi. Bagus sesuai jeung instruksi Allah syariat jeung hakikat dihijikeun. Tah masyaallah. Syariat jeung thariqah dihijikeun bakal ngahakikat. Ya Allah ya Rabbi. Berat soteh lamun urang ku nafsu tapi lamun nafsu urang geus dieuweuhkeun di diri urang hampang mawa syariat ku ari ti eueuh ka aya nang Allah aya nu ngaturna Allah engke bakal maot nu ngamaotkeun Allah engke bakal dihudangkeun deui baas ngaranna dihudangkeun ku Gusti Allah digiring ka masyar nang Gusti Allah timbang amal urang teh bakal ka sorga atawa ka neraka nang Allah ngan urang dibere ikhtiar jang nyantelkeun ganjaran jeung siksaan nu bakal dilakonan ku urang jaga di yaumul kiamah sing ada ieu tah lamun urang inget ka dinya mah urang sadar sasadar-sadarna ku ari kurang ditanya diri urang ai sia ieu nu saha nu Allah kabeh lamun ditanya sia nangieun sa nangieun Allah eta mata pula terjadi tah maksud eta ceuli aing tah eta berarti ngaku ka mata ngaku ka ceuli encan jadi wali lamun wali kumaha eta mata sa Allah aju ku hari atas yang muriang nang Allah aju sia moal kamu tunggu ku Allah bae ja sehat nang Allah muriang nang Allah moal kamu mah sakit moal aing mah kajen tah eta bener asli eta sia mata sia sa Allah barang gering di kamar sia ka rumah sakit pancen anu Allah aing teu kuat balik deui berarti ka syariat tokos kitu tah sih hade salah atuh henteu ngan urang dina syariat berarti henteu dina hakikat tuh ya Allah ya Rabbi terus so gerak terus begitu di aku bae ku wali mah tadi aku aja ieu mata nu Allah geus lamun ieu mata nu Allah dek di ka Allah keun kumaha sesuai perintah Allah cak Allah kudu neuleuh Al-Qur'an ku aing dideuleukeun ka Al-Qur'an cak Allah ulah dideuleukeun kana awewe nu lain mahram moal ku aing mah nurut jasa ka Allah lamun urang geus bener-bener nurut ka Allah hampang
dagang lantaran butuh dahar jeung nginum sebab urang boga tanggung jawab pamajikan jeung anak sebab urang teh kudu mere dahar napakah ngaranna ka pamajikan jeung anak bahkan mere baju bahkan ngimahan geus atuh urang teh usaha kuari dagang dititah ku Gusti Allah dagangna nah kuari dagang teh dek ngalaksanakeun anjuran Allah sok menang ganjaran ketika dirina abdi bade dagang bade usaha sesuai jeung instruksi Gusti Allah anu disampaikan ku Kangjeng Rasulullah Muhammad abdi bade usaha kanggo nganapakahan pamajikan jeung anak tek dek disesuaikan be jeung aturan Kangjeng Nabi tah ketika make nafsu njokotlah duit ti bank eta nafsu ngaranna eta siksa kita sih eta nafsu lu diinstruksikeun teh jang dahar nginum pake ngan sakadar sakitu teh kudu loba-loba tah mah geus diatur ku Gusti Allah ketika urang make hawa nafsu hayang meuli ieu hayang meuli itu hayang ngabangun ieu ngabangun itu eta hawa nafsu teu diparentah teh mah ku Gusti Allah kunaon make hawa nafsu eta lah nu bakal jadi siksa sing ada tah kos kikituanana di urang kuari teh dipasrahkeun jasa ka Gusti Allah nu mantak wali mangeunaheun salat nate sebab pasrah ka Gusti Allah. Allahu akbar. Zahirna maka piki sesuai jeung Fathul Muin. Batinna dipasrahkeun ka Gusti Allah lantaran ieu awak lain nu abdi nu Gusti. Haju ku Gusti teh dititah ruku titah sujud Gusti boro-boro titah ruku titah sujud ja lain nu abdi nu Gusti andai kata titah perang ge abdi mah daek bae Gusti sebab geus pasrah jasa ka Gusti Allah tah eta lamun urang geus pasrah ka Gusti Allah ja abdi teh nu Gusti aju engke daek teu daek ge ja abdi bakal dicokot teh ku Gusti atuh manian ku ari abdi nurut ka Gusti sapiraha titah ruku sapiraha titah sujud haju sapiraha titah maca Quran lah jang geus niat enan nginaheun jasa nu embungna urang nafsu urangna nu embung teh nafsu urang tah eta nafsu nu kudu diperangan ge ai limbah mah di pabrik siap golok perang nyawa taruhana siap bae nafsu eta kos kitu tah deres tah mah masih keneh kadeuleu bagus iya ye perebut taruhana kajen gugu mage sarwiti aing dicokot ku nyana goblok biasa aing ge aing mah syahid bobo sabilillah caknya lain sabilillah sabil sarwiti tah mah tah eta kapan hawa nafsu nu geus kitu ngaranna coba lamun urang sadar mah sarwiti sia dipaling ku batur ka kamalah geus maningan daripada huru-hara maning dek neangan deui bae emangna dunia sedaun kelor aing dek neangan ka Lampung sugan aya nu model sia deui sia putih di Lampung loba nu putih ngan sia mah ieu kajen kuku mage lantaran tatangga bagus akhlakna ngan aya di Lampung mah bejana bangun dek ngerekep bae teh ka salaki tapi aing kajen lanek ngangan deui kajen sadar kan ngalesat lain milik aing meureunana tah mah geus aya suratan di Lauhil Mahfuzna bae masyaallah muri ka kulu urang ngadengeuna ge ya Allah sadar teh tah hayang sadar model kos gitu hese jasa sadar geus lamun urang penting hudang tak neuleuh jam hiji ya Allah ya Rabbi Gusti ieu keur hees haju hudang nu ngahudangkeun kula saha lamun lain Gusti nu ngahudangkeun abdi ja abdi moal hudang jakajeun teuing geus sejak-sejak ge hudang ai ku Gusti teu dihudangkeun mah henteu bae tapi abdi ieu hudang jam hiji meureun manan abdi hudang teh dihudangkeun aku Gusti cak babaturanna teh lain nu ngomong lain ku Gusti tuh nu ngarobrol gandeng siapa kahudangkeun ku gandeng jageuninganan teh babaturan aing gandeng ge kerek gandeng ku gandeng na kerek eta mangan sakadar adat doa dihudangkeun ku Gusti Allah jam hiji alhamdulillah Gusti nu ngahudangkeun abdi teh Gusti ieu awak abdi deuk dikagustikeun bae ku abdi pandian ku urang tiris tanya ku urang awak ai sia nu saha mu Allah ai cai mu Allah ai tiris nang Allah ai sia nu bersih ti tak ku saha ku Allah
Aja deka mana ieu sia? Deka Allah pan ka Allah kudu bersih. Heeh, haneut ka rasana. Bakal haneut ka rasana. Tak tiris teh nafsu. Nafsu tiris teh sarua jeung udang-udang, udah begitu udang. Enggak keneh ka subuh. Nafsu tadi. Di pandian, tiris, eta tiris teh nafsu. Tapi lamun tanya awak, hei awak, sian usaha, nu Allah. Ari ieu cai, nu Allah. Aya rasa tiis, nang Allah. Aja sia ku tiis ieu kan jadi bersih. Bener, deuk asa sia, deuk Allah. Pan ka Allah mah kudu bersih. Heeh, ngeunaheun geus sia, seger bakal. Seger. Di ka Allah kan kabeh. Ngeunang. Tuh. Mulai Allahu Akbar nang satah, nang saha nang saha ngangkatkeun nang Allah. Lamun ngarasa nang urang, lamun ngarasa nang urang capek bakalna. Tapi kan ku Allah ieu mah digerakkeun nang abdi nangtung ku Allah ieu mah ku Allah abdi mah segala rupana ge wuduna segala rupa ku nangtungna ge nang Gusti. Meureun manan kieu ge abdi mah deuk dikasorgakeun meureun ku Gusti gitu kan. Boga kayakinan abdi teh deuk dikasorgakeun Gusti lah. Lamun kira-kira ku ari ka sorga mah paehan we abdi Gusti. Mulai mantap paeh geus kan. Mantap paeh. Geus abdi mah geus senang jasa Gusti masyaallah asa jeung Gusti bae masyaallah nikmat geus kira-kira abdi bakal ka sorga mah ku ari maningan ayeuna bae cabutlah diisukeun deui mah abdi loba gangguan Gusti ku ari mah gangguan jasa keur ieu mah tiis teh tiis ku ari mah sasada digigir di sisi digigir sasada ieu jurig balulu kayak kedeng-kedeng tong teng 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 tong teng 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 tong teng 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 HP sasada mangga nanti totak HP kayak kedeng di TV kayak kedeng di isukan di tatangga suara-suara teh ambal ya Gusti abdi mah ngadenge nu kos kitu teh aing mah mendingan salametkeun we Gusti tah wali mah kos kitu aya deui nu ngadoa ka Gusti teh salat-salat acan sama Gusti abdi mah mendingan paehan memang kurang kitu kredit gagedean bae Gusti daripada abdi dibui mendingan dipaehan bae lah mun abdi teh dipaehan bae abdi udah bunuh diri teu tolol teh coba menta paehna akur ngan nu ieu mah motifna bener pasrah ka Allah nu ieu mah tah eta tadi embung dibui beda hampang ka Allah ngeunaheun nah kuari kieu maksudna ieu nu ngeunaheun ibadah nyahoan kanu itu can ngeunaheun nyahoan can ngeunaheun sebabnya na rasa ngeunahna aya di nyana kanu can ngeunaheun teh bakal nyahoan lain kos kitu nu geus ngeunaheun mah okos penyakit jantung jeung jantung nyahoan jantung ajan kuku nyahoan aing jantung kos kitu sarua ring 2 aing meliringna di mana tadi di eta teh di material ring jantung meuli di material ai sia kumaha meureunna di sordel segala tah mah sarua ieu ge sarua ieu jelema teh geus nyaho ka ngeunah salat bakal nyahoeun kajentingnya na ngeuneunahanan ge kadeuleuna bong udang-udang coba ayeun teh mah teu bae nyahoeun si itu mah teu nyahoeun ka ieu mah nyahoeun masyaallah sebab naon wali mah kan dibere ilmu laduni kok bisa kos gitu sih kieu masalahna di jero hate teh eueuhna naon iwal ti Gusti Allah cahaya Allah Allahu nurus samawati wal ard ima keur carita gemblangna berarti ketika urang ibadah ka Allah mantap bercahaya urang sebab Allah nu mere cahaya jadi teng hate teh masyaallah urang teh hirup di jero cahaya nah lamun urang geus aya di jero cahaya engke ku Allah bakal dibere naon nu dibutuhkeun ku urang datang ka nyahoeun itu kitu masyaallah lamun wali nyahoeun lamun Syekh Nawawi nyahoeun bahwa ieu salah lantaran kadeuleu baitullahna eta ilmu laduni ngaranna lamun Mbah Bolong nu urang mun zara ka Ampel disebut Mbah Bolong kunaon eta lantaran ieu masjid kurang iblat henteu percayaan jelema sekitar eta dibolongan kan kunyana mimbarna di deuleu tuh baitullah mata tetelah bae Mbah Bolong kunaon eta padahal teu kudu dibolongan kitu teu kudu eta mah jang supaya batur ngararintip coba intip jaheuh padahal teu kudu kitu kunyana mah tuh baitullah kurang ieu eta kunaon laduni lamun Ki Khalil Bangkalan nyahueun ka kiaina keur salat berdi jero hatena aya sanguan di jero hatena sangu mantap jadi seserian keur salat maghrib bandeng serina carekan gulan seserian begitu di sidang atuh kula teu seuri kumaha cekna jadi jero hate kiai teh pan aya sanguan isinkan kiaina
Isin kan mama pugu ieu lapar hayang dahar kan ilmu laduni ngaranna lamun enggeus urang ka Allah bakal kanyahoan ngan moal loba omong wali Allah mah nyumputkeun kajen teuing disebut teu nyaho daripada disebut nyaho ngan nyana nyaho nyambung wali Allah jeung wali Allah bakal nyambung kajen teuing tatangga kajen teuing tatangga ari lain menyaho bae kajen teuing jauh nu ieu di Jawa Timur nu ieu Jawa Tengah nu ieu di Malaysia nyambung nyaho sinar jeung sinarna bakal ngahiji sebab Allah na eta-eta keneh seakan-akan Allah ngabejaan sebab urang aya di sinar Allah itu aya di sinar Allah nu di sinar Allah jeung nu di sinar Allah bakal nyambung nu aya di Suriah nu aya di Yaman anu aya di Baghdad kabeh teu nyarambung nyaho ka ambeul wali Allah nu aya di Serang nu aya di Pandeglang ka ambeul sebab naon itu aya di sinar Allah urang aya di sinar misalna ieu wali ieu di sinar Allah ngahiji di sinar Allah nyahoeun kajen teuing nyana hees bae kajen teuing nyana macul bae nyaho wali kajen kuku mage sebab nyaho nu panyakit jantung jeung panyakit jantung ngobrolna ring malulu panyakit lambung jeung panyakit lambung ngobrolna ieu teu rab malulu panyakit Krisno jeung panyakit Trisno sarua bae eta teh nyana nyaritakeun I love you malulu ieu sarua mangsana teh di Bitung aya di Cisoka aya eta nyaritakeun bae aing meunang we waduh jangkrik muda di sekarang gua nyawa ya deh jauh eta ngobrol karena itu bae PNS jeung PNS selantaran aya di dinya sarua di lembah eta bakal akur guru jeung guru akur bae ya intel jeung intel atuh nyaho nyana ge intel jeung intel aya kode-kodena sarua bae wajan teh di tengah-tengah riungan manusia loba ribuan intel datang itu intel nyana pada ngamankeun intel polisi intel abris sarua bae intelijen jeung intelijen ulah-ulah dalam negeri jeung luar negeri bakal nyahoeun nah nu sok moto teh naon gara-garana wartawan terus ieu nyaho bae anu kos kitu mah bangsana meureun sia tah wartawan sarua bae di peperangan palang merah jeung palang merah nyahoeun nyana teh pengamanan dalam peperangan nyahoeun ieu medis dan lain sebagainya santri jeung santri kajahoan bae kajon teuing kuku mage urang di kota sarua bae urang make samping itu mah make calana kanyahoan santri sia kajen kuku mage leh kajen kuku mah santri kanyahoan bae sia kanyahoan bae lah kajen kuku mah PKS kunaon hideung na ngagedor-gedorkeun kanyahoan santri asli jeung PKS santri hideung tarangna PKS hideung kukuna mah ketebak bae ieu santri asli ieu PKS kanyahoan tina naon leumpang tina leumpang lagi geus kajahoan santri asli mah di tengah-tengah jelema hampuran punten di kota ge punten bangun minggir bae aya adab tapi PKS nabrak los beda ya tuh kanyahoan we nah ieu keur carita wali jeung wali atuh nyahoeun nya sebab pada ya di cahaya Allah ieu keur carita layaripul wali illal wali nah matak naon pasrah gerak ka Gusti Allah ulah ngarasa berat ka Al-Qur'anul Karim lamun urang ngarasa berat ka Al-Qur'an berarti aya nafsu di awak urang nafsu mah saeutik bae urang hudang peuting kemudian urang sieun ka pocong eta teh nafsu urang sebab naon sebab urang embung neuleuh pocong urang mah hayang ge neuleuh nu geulis tah jadi nafsu urang teh deuleuhan teh embung neuleuh pocong eta nafsu ngaranna hayang ge neuleuh nu geulis eta nafsu ngaranna ketika geus diparasakeun ka Allah nu geulis pocong makhluk Allah geus ieu paling moringkak bulu malah nang tangan geura-geura malah nang tangan urang malah nang tangan ayo sia jadi sebab naon di jero kolbuna geus aya Allah lawan ku sia Allah ye sia neraka sia urang geus deukeut jasa jeung Allah mata kajawan hendak aya jelema wawalianan tengah peuting jam 12 manehanana mantas nyanyi lagi nyanyi model naon gitu ngaranna wali nyanyi wali mantas ya Nabi salam lah gambusan
marawisan. Nah, ieu walianan ya. Halal sekian itu mah kejanjian wali sekian. Saya kan udah jadi wali. Nyana kebeneran mentas haju kapetingan, mana hujan, mana candahar. Kebeneran dia ya imah kiai ya. Masya Allah. Kebeneran kiaina bener-bener geus jadi ahli Allah. Ya, aing dekai mah kiai. Ngendong di manyana pasti sarua pada wali mangke aing disuguhan, ke aing dibere kamar, aing mandi ngeunaan isuk-isuk aing balik geus dibere nyarap, mantep lah cek nangis. Masya Allah, alhamdulillah cek anugerah ti Allah. Di luar kene geus ngomong gitu geus disebut anugerah. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Sana kene mah 3 kali. Assalamualaikum. Cak kiai teh saha? Abdi minantu Allah. Eta bahasa geus luhur jasa tambah bahasa. Luhur tah geus. Abeh di pajar wali kan maksudna. Wali asli mah ngomong gitu masalah. Masalah guys, paham guys. Wali jeung wali mah paham. Sanajan salah ge sebab timbul tina kadeukeutan cenah jeung Allah. Aing nya ge nurutan bahasa wali. Abdi minantu Allah. Kan kaambe kunyana. Ku wali teh nu jero bukakeun lawang. Oh, calik heula di dinya. Henteu tidak ka jero, calik heula di dinya. Wah, aing disiap-siapkeun ngajen ku kumaha ge. Alhamdulillah. Horenganan kiai nu ahli Allah mah wali teh make baju heula rapi, taju keluar ngobrol sakedeung. Di mana ye? Abdi mantes dakwah cek nya teh. Alhamdulillah masyarakat antusias mudah-mudahan bisa ngamalkeun cek nya. Terus abdi kapentingan hayang istirahat eueuh deui. Istirahat nu paling ngeunah mah sama-sama mantu Allah cek nya teh. Ya urang di dieu lah eueuh deui. Lain teu kabeuli hotel, lain teu kabeuli tapi wah minantu Allah teu pantes cek nya kudu di hotel. Iwalti kudu jibabarengan jeung minantu Allah deui. Kan wali mah nyaweun. Sia mah lain minantu Allah cek nya teh. Sia mah juri. Cek hatena teh. Geus we. Tujuannya na hayang ngendong didinya bakal dibere kamar mandi dahar katirisan kalaparan nyana bakal nikmat lantaran salah kawali tah nyana sebab nyana lain wali cak kiai nu wali teh yuk tuturkeun abdi cih pancak kiai teh tuturkeun ya ayo abdi cenah ieu ngendong di tenang cak nyana ngendong mah urusan gampang diajak lelempangan dari katukangan terus rada jauh aya ta masjid. Nah besirek ngandong mah di dieu bae lepan sebab ari minantu Allah mah kudu di imah Allah ieulah imah Allah ditinggalkeun ku nya hakan ta minantu Allah teh nya balik deui dadah minantu Allah tinggal nya bae kieu we sial amat sagana teh kanyahoan emang kumaha gitu. Okos Habib wawalianan datang ka imah kiai kemudian dipayang-payang aju ngomongnya nak waduh ini jarang Pak Kiai katanya turun ini mah mau ke rumah Kiai aja dia mah udah nggak mau ketemu sama siapa-siapa mau ketemunya sama Kiai doang kan kaambeun ku ahli Allah mah nya nipu sia kajian kukumah ge moal kebel ge ngitung ya kajian kukumah ge. Oh, diung yang nangis kikian, bae bangun papanaan teh, terus ngobrol. Terus ngobrolnya nanti ngobrol. Terakhir doang, Kiai kalau pengen selamat harus ngeluarin uang biji 9 caknya nanti. Biji 9 gimana? 9.999. Eta mah kiu goblok. Dua walian mati rokos kitu ujungna wali asli mah embungeun dibere duit aju ngadoa salamat khusus jang kiai umum jang masyarakat di ongkosan ge embung eta asli wali ieu mah mun aya embe di bawah mun aya kebo di bawah malah mah mun aya pamajikanna dua nu hiji jang aing tolol ngeureunna kaambe ulah sok wawalianan ngan embung ribut bae kiai aya nu ribut goblok meureunna eta mah sarua pada juri kabeh
Ayo ngada besis ya jeung aing. Ini mah jangan begitu, ini mah Habib. Gua bukan lihat Habibnya, lihat akhlaknya. Kalau lihat Habibnya bener, tapi akhlaknya gak beres nih. Tuh, eta mah deres Habib, nulain Habib wawalianan nih. Aya nulain Habib ge wawalianan, make calana luhur sabelah, handap sabelah. Ati mah lain wali nu gelo ieu mah. Waya salat teu salat, teu beres. Teu beres. Cek dina kitab Tanbihul Ghafilin, lamun aya jelema hiber, lamun aya jelema napak sancang, lamun aya jelema teu dahar-dahar, hebat jasa, hebat. Ulah waka dihebatkeun, deuleuh heula nyana, salat henteu, puasa henteu. Lamun nyana bisa hiber, bisa napak sancang, tapi teu salat, namu ka imah urang, geus wali asli atawa lain usir kos kitu mah. Ulah dituturkeun ulah, babari bae aja kitab Tanbihul Ghafilin mah kumaha gitu. Taman deuk wali teh deuk lain, pokona urang mah sebab urang mah neuleuna syariat. Ketika nyana teu daek salat, geus ka ditu bae. Ye, sakjana teh aing mah wali asli, kabodok wali asli ge bogan henteu nembongkeun syariat. Indit. Kula mah deuk nuturkeun syariat bae. Tuh eta kan bundah eta kos kitu urang ka urang ngeunah. Bisa aya jelema wawalianan kieu kitu haju salat henteu, puasa henteu. Aju hitut ge salat bae. Wow. Ceknya wali betul naon teu boga wudu ge babau udah. Teu beres si wali tas itu tuh, tapi kana jadi imam deui. Saya imam, ieu pan wali ieu pan tadi tas itu tuh wali mah batalna cak jana. Ambo-ambo. Tah, geus tah mah nyaminan tu Allah mah geus di masjid tah sia tiris-tiris los. Kaya hoat. Ya Allah, ulah sok sambarangan. Biasa bae sin wajar. Aya Habib bangun luca lece. Luhur ya kajian kumaha ge beda. Kadeuleu gerak-gerakanana, matana dan lain. Kajian teh ngomong kieu ngomong kanyahoan iluhur kajian kumaha ge. Tah atawa nu lain Habib, oknum Habib, loba jasa ku ari mah. Lain Habib ngaku-ngaku Habib. Ngaku Habib ambalaya kuari pugu Indiahe. Ya Allah, ieu mah Indiahe ieu mah. Ya, batur hema malini ngaku Habib ya. Beres ya. Loba jasa ya kuari. Tasih hade. Geus pokona mah ngaku-ngaku kitu mendingan tinggalkeun bae lah. Tinggalkeun geus ulah, mesti urang katipu. Ya Allah, ya Rabb. Pemberitahuan kepada Pak RT Junaid jeung Mang Udin suruh pulang dikarenakan saudaranya meninggal dunia. Nu mana ti urang mana? Eta kayak Udin kalau luar kabeh deui. Ieu salah ye. Ya, pemberitahuan kepada Pak RT Junaid yang Mang Udin suruh pulang dikarenakan saudaranya meninggal dunia. Junaid mana? Lemburan. Ya itu gak salah ya. Engke Udin loba Udin. Ke Udin barali kabeh deui. Aduh, ya lembur mana gitu tah. Ya terserahlah, nu boga rasaan lah pokona mah ya. Nu boga rasaan Udin segera pulang. Jeung Junaid segera pulang. Salah ieu. Lemburan udah. Ya Allah. Ka'annahu dhillatu wa dhannu annahu waqi'um bihim. Gunung diangkatkan ku Gusti Allah seakan-akan mega di luhur nyaungan manehanana ngiuhan manehanana. Bani Israel boga keyakinan bahwa gunung teh bakal nemle ka manehanana ragrag. Lamun manehana teu narima kana hukum-hukum kitab Taurat, nu mantak manehana teu ngalaksanakeun lisik liang ngarasa berat. Mantak kade cek Gusti Allah khudhu ma atainakum biquwwah. Cara kelan ku aranjeun kabeh kitab Taurat anu ku kaula anu agung geus dibikeun ka aranjeun kabeh cekel kalawan sekuat-kuatna nyaan cekel.
artina cekal teh ulah kaluar tina aturan-aturan kitab Taurat wadhkuru ma fihi amalkeun isi kandungan kitab Taurat la'allakum tattaqun abeh maneh takwa sieun ka Allah kitu didongengkeun ka Kangjeng Nabi sarua Al-Qur'an cekelan sing pageuh Al-Qur'anul Karim khudhu ma atainakum cekelan ma Al-Qur'an atainakum anu ku kaula anu agung kami nu agung geus ngikeun ka rajan kabeh bikuatin cekelan sing nyaat sing pageuh sing kuat ulah golak-gelak nyekelan Al-Qur'an sing pageuh cak Quran wajib laksanakeun cak Quran haram tinggalkeun hayu Al-Qur'an moal kebel pae sia namun kaluar tidak aturan Al-Qur'anul Karim jaga di akhirat sia bakalna dikerebekeun di neraka jahanam sia moal kebel khudhu ma atainakum awas wadhkuru ma fihi amalkeun isi kandungan Al-Qur'anul Karim la'allakum tattaqu abeh maneh sieun ka Gusti Allah masyaallah ieu keur carita kisah Bani Israil di zaman Kangjeng Nabi Musa alaihi salam aya mana isyarah cek ahli thariqah mah diisyarahkeun bahwa wa inna taqnal jabala ingat anjeun Muhammad waktuna kami nu agung cek Gusti Allah ngaluhurkeun gunung-gunung mana eta gunung anu dipake munajat ku Kangjeng Nabi Musa Tursina anu aya dina Al-Qur'an wattini wazaituni wa turi sinin wa hadzal baladil amin teu kudu neangan ka Kairo utara Kairo antara Mesir Yordania jeung Israel didinya lah sebelah utara gunung Kairo yakni Mesir didinya aya gunung ngaranna gunung Tursina cek ahli thariqah teu kudu ka Kairo teu kudu ka Yordan teu kudu ka Israel gunung Tursina mah aya di diri urang mana ahli thariqah ngaisyarahan gunung Tursina adalah hulu urang. Ingat anjeun wahai manusia idna taqnal jabala waktu kaula nu agung ngaluhurkeun hulu fauqahum disaluhureun aranjeun kabeh ka annahu zullah seakan-akan hulu teh nu niungan anjeun awas sing hade ieu hulu teh lantaran di hulu teh aya pikiran, aya otak, aya mata, aya ceuli. Gunakeun ieu hulu teh sesuai jeung aturan Al-Qur'an. Khudhu ma atainakum biquwah ceklan ku anjeun Al-Qur'an nu geus dibikeun ku kaula ka anjeun kalawan kuat deuleu Al-Qur'an ku mata awas hulu teh gunung dengekeun Al-Qur'an ku ceuli awas gunung teh hulu omongkeun Al-Qur'an teh awas ieu gunung teh hulu pikir Al-Qur'an teh awas lantaran di gunung teh yane di sirah teh aya pikiran anjeun teh lamun teu ngatur hirup teu sesuai jeung aturan Al-Qur'anul Karim awas hulu bakal jadi siksa ka sia bakal dibadukeun hulu ka sia muter hulu teh gunung teh dedeleuan teu pararugu dedengean teu pararugu gara-gara deuleu denge omongan jeung pikiran bakal disiksa sia jaga di akhirat lantaran ieu teh sumber siksa. Ingat anjeun wahai manusia ketika aing ngaluhurkeun hulu sia di hulu sia teh aya otak aya pikiran aya denge aya mata aya sungut aya irung gunakeun ku anjeun pake mencerna Al-Qur'anul Karim khudhu ma atainakum biquwah cekalan ku aranjeun kabeh Al-Qur'anul Karim dengan sekuat-kuatna
lamun can kadele-dele ku sia, lamun can kapikir-pikir ku sia, lamun can kadenge-denge ku sia Al-Qur'anul Karim. Dengekeun ku sia urayan-urayan Al-Qur'anul Karim. Di mana aya kiai guraykeun Al-Qur'anul Karim, dengekeun ku ceuli sia. Aing geus mere modal ka sia ceuli sia. Aing geus mere modal ka sia batas sia. Aing geus mere modal ka sia otak sia, pikiran sia. Aing geus mere modal ka sia sungut sia. Lamun sia henteu ngajading sia, henteu nuturkeun sakumaha Al-Qur'anul Karim, disiksa ku aing sia sakumaha disiksa na Bani Israil, diangkatkeun ku aing sia, hulu sia dibadu-badukeun ku aing sia. Lamun henteu ku ari di akhirat sia ku aing kulub sia. Idza taqnal jabala, modal gunung urang geus aya. Teu kudu neangan ka Kairo, teu kudu neangan ka Yordan. Urang teh geus dibere gunung ku Allah, hulu urang seakan-akan gunung. Cek Allah, khudhu ma atainakum biquwwah wadhkuru ma fihi. Amalkeun eusi kandungan Al-Qur'an la'allakum tattaqun. Hayu sia abeh takwa ka Gusti Allah. Sing hade ieu hulu urang titipan ti Gusti Allah. Bisa jadi rahmat ieu hulu, bisa jadi siksa ieu hulu. Tuh, Masya Allah, numantak dina surat Baqarah geus dijelaskeun. Wa idza khanna waktu nakaula ngalak misaqakum marafana fawqakum at-tur khudhu ma atainakum biquwwah wadhkuru ma fihi la'allakum tattaqun. Sarua jeung di surat Baqarah. Sarua jeung ieu dibalikan deui kisah-kisah nu tadi. Akhadna mitsaqakum marafana faqakum turkhudhu ma atainakum biquwwah ieu sarua. Jadi mana isyarah ieu leuwih dahsyat. Lamun Kangjeng Nabi dibere kisah tentang kaum Kangjeng Nabi Musa alaihissalam orang Israel nu buang kawarah teh disiksa gunung dikaluhurkeun, manehanana sujud lain sasujud-sujudna horenganan deuleukeun ieu ragag moal ieu gunung teh ku buang kawarahna. Ieu ge sarua urang ge kuari Quran aya endahan dideleukeun ku mata sabelah Al-Qur'an teh, padahal instruksi geus nyaho ieu haram itu benar tapi urang deleukeun ku mata sabelah disiksa sia moal kebal deui. Sing hade sia, Masya Allah. Sadarkeun diri urang komo nu geus karolot. Moal ka mana deui pasti urang dipiceun ku anak incu urang ka leuweung dikubur urang. Sapoe 2 poe 3 poe saminggu bakal nahan getihan ajur awak urang. Nu kuari ku urang dimumule ku urang dagang teu nyaho haram urang teh. Deuleu teu nyaho haram deui, teu nyaho haram. Asa nu urang, asa nu aing, asa hebat awak aing teh. Kakayaan aya di aing, jabatan aya di aing, keagungan aya di aing. Sakedeung deui sia bakal jadi cacing di jero kuburan sia. Sing hade khudzu ma atainakum biquwwah wadhkuru ma fihi la'allakum tattaqun. Sadarkeun diri urang dengan makna isyarah ialah jelema loba nu jaradi sholihin, loba nu jaradi wali-wali Allah lantaran gunung seakan-akan ieu adalah kitu sirah teu kudu neangan gunung Tursina, teu kudu neangan gunung-gunung nu lain. Allah geus ciptakeun gunung di diri urang, bahkan diamanatan ku Gusti Allah mata, ceuli, irung, sungut, pikiran sing hade amanat tah. Gunung eta teh bakal jadi rahmat atau bakal jadi siksa, diserahkeun ka sia cak Gusti Allah. Aing nyiptakeun sia, aing geus jadiakeun sorga jeung neraka. Mudah-mudahan urang kabehan disalametkeun ku Gusti Allah sehingga urang bisa takwa ka Gusti Allah, sehingga ku takwa urang bisa selamat. Bi barakati umil Quran Al-Fatihah.